Goblok sih, Cek. Aduh, ya ampun, nyalaknya, nyembot nyalaknya. Ya. Lain kuntilanak, tetangga aing. Mana emang katipu, lain kuntilanak. Sebenarnya kuntilanak halus kieu mana kumaha? Oh, Terus orang bawa. dia masih pajar anak Kang Odang, sudah yuk. Dia. Kak, le, Kadeu. Orang bawa. Gusti, rumah Bawa lapotnya. Tuh naon we tuh nah ngiluan api atuh cepot audisi pelawak TPI. Aduh. Ampun, Cek. Jadi begitu, Pot. Manehna Gusti SOS. Ai abdi mah jalmina walaupun Rona abdi mah jalmina humoris, Pot. Oh, humoris. Humoris. Ya? Sagala rupa diheureuikeun kami toha didegungkeun kami mah. Tukang heureuy abdi mah. Halus bener. Mohon. Tah anu jadi permasalahan. Halus kana tukang heureuy jeung jebatan tukang teuing. Nya daripada tukang tipu kan mending tukang heureuy. Ini tukang heureuy. Ieu nu jadi permasalahan ieu si Oni ya. Si Oni kumaha si Oni euy? Telat wae. Telat datang ka Rona? Nya, da saya teh sok disalahgunakeun ngarona moal kartu domino. Tempo aya bangsat di ditu. Di ya bangsat, kagok kieu cenah. Waduh, ampun. Si Oni? Si Oni. Beuh, nepi ka kitu si eta. Aing ngarumasakeun. Sampeur atuh ayeuna sakalian. Lah lieur geus ditungguan di mana-mana geus eta mah lieur. Oh, ari sapopoena dakwah iteun main wae. Cuk. Punten. Abis yeun. Mana? Abdi di udag-udag ya. Urusan mana saya tadi udak-udak mah tuh? Sungun abdi di udag-udag urusan abdi. Abdi sieun ya abdi ya. Aku mah mana rek sieun mun saya urusan naon jeung aing atuh? Sungun abdi urusan jeung maneh. Iya masalahna Rona lain urusan jeung maneh. Sungun abdi ronda sami. Abdi di udag-udag. Udak-udak usaha. Di udag-udag usaha abdi. Sok. Kurun ada orang nu nanya di udak-udak usaha, mana nu ngajawab? Usaha, na ku si Kastop, na ku si Odang. Terserah. Sungun. Abdi teh sieun di udag-udag usaha abdi. Nya saha ngaranna saha? Lamun sieun teh aya ku jurig, aya ku kuntilanak, nah aku suster ngesot. Tah, Naon? ieu saya teh bingung ya. Naon jadi bingungna? Saya sieun. Naon pangna lulumpatan atuh teh sieun teh sieun naon? Abdi di udag-udag. Ku Kang. Usaha sok. cing teguh Cing. Sok pot, pikiran pot. di udak-udak usaha. Kira-kira kusaha? Abi. Dalam hitungan kelima eueuh nu ngajawab ditakol ku aing. Aisyah ngalieureun teuing atuh. Abdi ge sami lieur eta di udag-udag tadi ku kurilingan. Nya kudu pugu permasalahanna sok laporannya ka pimpinan Rona. Abdi teh eta sajorelatan mah, sajorelatan anu katinggal lima eta teh bodas-bodas. Anu kitu disebut kuntilanak. Oh, sieun ku jurig, mun sieun mah. Tah, Sia mah sieun ku juri ku si Ogi atuh ku hutang we teh sieun si Ogi mah. sia mah ai si Ogi mah geus teh sieun. Terus kumaha dongengna eta teh kuntilanak teh? Sumun mayar hutang si Ogi geus ku abdi. Lain eta dongeng kuntilanak kumaha? Kumaha abdi teh pangna lulumpatan teh beunang ngajorelat. Sumun katinggal keneh di dampedan abdi. Da eta mah teuing teh nyaho atuh ciri-cirina kumaha eta kuntilanak. Kuntilanak mah biasana tukangna bolong. Tah, eta mah bener. Abdi teh pensiun kudu bolong-bolong. Heeh. Eta mah bener kuntilanak bolong. Di lebah manana bolongna cing sok? Di tukang. Di tukang. Abdi yakin eta kuntilanak teh bolong di tukang. Pasti kuntilanak ya mah pot. Mun di tukang kuntilanak. Pasti, aing mah di tukang. Terus kumaha? Apa dina eta dina tangkal jeruk? Heeh. Jeruk Tah. jeruk purut. Oh, jeruk anu bola ditu. Di hanapeun ieu. Jeruk Bali teh ya. Tah, di imahna deket imahna si Kastop. Oh. Sokos nu wawuh ka si Kastop. Diomong-omong, leungun mere si Kastop teh duit teh. Demi ale sawungkus. Tah, eta. Cing kumaha ye ke barang-barang Apaan Oni abdi ngaliwat teh? kainya, manehna ngajorelat gitu. Oni Ngajorelat. lumpat. Terus nu jadi pangna maneh sieun teh naon? Goreng Jelaskeun ku maneh anu jelas-jelasna. Naon pangna maneh diudak ku jurig, jelaskeun ka cepot. Ka palih ditu. Bilih ditampiling ku abdi. Palih ditu. Sok jelaskeun. Nu jelas. Bilih abdi ka Bujang Amak. Nu Sok. jelas. Kumaha eta kuntilanak teh? mangga. Kuntilanak kumaha nu tadi? Semua ngajorelat. Heeh, nu kuntilanak tuluy kumaha? Dongengna nu tadi dongengna. Tulu abdi di udag-udag, Pak. Ku aing bejakeun ka Ade Karsa bra ieu mah. Dongeng kuntilanak. Ai Ade Karsa kapinaon ka kuntilanak. Ah hideung we Ade Karsa mah. Tah. Abdi teh bingung eta kuntilanak mudag-mudag abdi kunaon. Nya kunaon? Eta sugan boga dosa naon maneh ka Kunti? Abdi teu pira eta dina tangkal jeruk ceuk baheula mah cenah eta teh sangat Sanget oh, Serem. Cek bahasa Serem. Indonesia nama serem. serem. Angker. Abdi kieu di dinya. Oh, kiih. Oh.
Barang kiih meureun ngajorelat eta kunti. Sumohon. Henteu atawa meureun kunti kabitaeun nu meh nu maneh gede. Ya. Ai abdi mah ada maksana ku pun bojoge kedah ka ME Maerot gitu. Sanes ME eta. Jadi abdi ageng. Terus permasalahan Kunti jeung Maerot naon eta? Ninggal nu abdi segede cabe gitu. Ah, sia mah ka mana karep wae. Kada ulah dagang kulkas Emang teh? yang bahaya. Aduh, Abdi teh nu mawi sigana mah abdi teh salah mana hitungan. masalah? Atuh da cita-cita jadi sales atuh da. Cuman salah Nerangkeun hitungan. nu bener, nerangkeun teh sok kacepet nerangkeun ku bener, sieun-sieun ku naon, ku Ah, geus pupuk. soal jurig mah teh mah keun bae teh malah da henteu sakabeh nempo jurig ayeuna mah urang salaku warga negara anu ngabogaan tugas jeung kewajiban pikeun ngarona. Mana boga tanggung jawab namet keberangan. Mun sieun abdi. Non urusanana jeung sieun. Sieun ku kulkas demi Allah. Batur mah sieun ku jurig, sieun ku kulkas. Serius dah abdi aduh. Tak sekali-kali atuh maneh teh Kumaha? ulin ke tempat nu panas ulah di gunung salju wae. Nuhun. Nu mawi abdi mah ngarelep we kieu. Abdi mah ngarelep we. Pot sok ayeuna mah kumaha pot ya supaya keamanan kita terjalin antara kita bertiga. Bagaimana nih supaya ini aman? Sok eta mah nguriling dewe ka itu bisi tak ieu teh ieu soal narkoba ieu. Tah eta pang-pang nama. Narkoba eta teh penjahat pisan eta teh ngarusak mental para pemuda euy. Aya daraek ngarona bari kudu nginum. Heeh, gerape ku sileing alasan dek ngarona padahal teler dina Teler, pos. bari main. Wah, cilaka euy. Padahal Kang, Heh, eta kamari aya nu geus kajadian deui. naon? Artis anu eta cenah. Sumon dagang kulkas deui artis teh eta. Oh, nyata tah. Tah akibatna teh jadi kitu pot. Nya. Akibat Cek dina media Akibat massa. Nu mata keun bae ulah mikiran batur lah. Dan teu artis kabeh kitu henteu. Ento. Nya eta mah meureun sagala rupa oge aya oknumna lah di Ya. mana-mana oge heuh. ngan sigana mah eta teh kuntilanak teh baheulana tukang narkoba sigana mah. Tukang narkoba. Sumuhon da pinuh ku suntikan barolong. Udah kuntilanak mah bolong di mana-mana oke. Tah eta teh hudag-hudag abdi sieun nepikeun kain. Cik abdi rek enta tulung ka dieu. Sugan kudu nyumput tina bujur sinden sugan. Kumaha cik abdi tulungan Lain ya. maksudna teh kumaha kunti anak teh moal datang deui lamun urang babarengan mah bawa teteh Suhesti. Dina tangkal jeruk Kang. Dina tangka jeruk. Dina tangkal jeruk abdi ningalina. Oh, maneh teh keur ngalamun bawa Suhesti apa Suhesti? Tah hayul eta mah. SD teuing. Eta lain. Ulah coyik Pangdik cecayikan Bapak maneh kawin deui Maneh ojong uyang bae Aduh geuning kumaha Aduh geuning kumaha Buah ieu sia. Sok. Maneh teh buah di udag-udag teh ku ieu. maneh teh. Ciga nama ieu. Hoi, kumaha Kang? Anu katingali ku siling teh eta membawa orok. Ieu meureun. Henteu. Eta sorana ngirung sia. Geuning eta. Asa kasepan ieu ya mah. Itu mah leuwih goreng. Ulah coyik Pangdik Obalah. cecayikan Yo, di mana-mana ulah ceurik. Maksudnya itu Nah, jual maksudnya itu atuh deh. Aduh. Itu ka mana tujuanana itu? Gelaran Pariksa. manehnya ka jurig teh ka dieu. Anu, Ani sigana mah Sok bisa. kumaha eta? lain jurig eta tetangga aing teh teh nu kieu. Saha? Aduh ampun Gusti. Anyembok Ulah nyai, aduh ampun nyai. Ulah apruk-aprukan wae atuh jeung eta. Aduh, orok saha teh dibawa? Tunggu adik teh nujung niyayi bapakna anyembok Neangan bapakna. Saha Halo. bapakna teh anu kungsi Alok, tak taeun alok. ka nyai. bapakna teh loba anyembok Loba teuing. Ieu raing geus lebak ieu. Wah, Bapakna loba kumaha? sika nempo orokna sika nempo. Nempo orokna. kau gede mana kasep Alah, kasep budak jiga si anak. Aduh, sikan mangku. Mangku. emang bisa nyembok Oh, kamu sisa. Aduh, dedeg Cepot teuing. kita nyemot sok karuk sakaran batur eta teh. Alah. Aduh. aduh Ari Ayun. Aduh. Alah, Ayun urang Ciparai. Aduh. Ayun aming. Di mana-mana oke ayun aming. Kan, aduh. Nah gitu. Sok, dek didieukeun ya dikumakeun. ampun mana kasep anak saya Kasep teh budak teh.
Aduh. Bawa ini Deui teh, bakana. Ujang teh putra saha Ujang teh? Karunya tuh pot Heeh, teu sangka teh ieu budak mun dikasih-kasih teh. Pot. Karunya Teu cicing-cicing atuh. Lain karunya budak batur. Baca cicilanan. Gua jeung ditekean kitu. Mun dikasih-kasih teh. Tong karunya Ya. kira. Cicing ngamak. Cicing karunya pot. Ngambek kali. Oh, ngambek sih ya. Goblok sih teh. Aduh, ya ampun, galaknya anyembot galaknya. Ya. Lain kunti anak teh tetangga aing. Mana emang katipu, lain kuntilanak. Si banyak kuntilanak halus kieu ieu maneh kumaha? Oh, Terus orang bawa. Dia masih pajar anak Kang Odang sudah yuk. Dia. Kak, le. Ka dia. Orang bawa. Gusti nu maha Bawa lapotnya. Lain rupa-rupa kan. Lain heuh eta rupa-rupa jelema heuh dari dunya ngaranna ge. Waduh. Astagfirullahaladzim. Lah ya naon deui jelema teh deui. Kunaon atuh ari maneh teh kumaha teh? Gi. Eta sungut mun sarupa jeung aing. Alah. Bere waktu pot. Eta sungut jiga cacing cau. Dek ka mana teh Gi atuh? Nah, mobil tabrakan deui. Bere waktu pot. Heuh kunaon mun ngahegak kitu atuh? Anak urang pot. Anak nah Anak urang kumaha? moal kitu orok nu bieu. Bisa jadi. Orok di mana anak urang, lain orok. Bieu teh aya nu mamawa orok. Lain orok batu, lain orok nu mana? Di teu apal anak, ieu mah anak asli. Heuh, eta budak didinya teh orok kene atawa geus gede? Geus gede lumayan lah pokoknya mah. Hariwang ya, ini ti magrib tadi memang magrib geus ini leos. Aing ngepapangna lain kunaon sen diculik ku si Ari, aing mah. Cilaka korban. Wah. Atuh Sendiri ruksak. ngambek cucu. Ieu kumaha ya teh? Ceunah bejana. Heeh. Bejana cenah di dieu aya kelong wewe. Aya kelong wewe. Heeh. Eta sok ngadenge wae nu kararitu aing mah. Mun dipercaya kana tahayul aing mah. Percaya kan ukara. Lain tahayul-tahayulna apa neueus cenah tuh dina tangkal Juruk Bali. Jadi maksudna meureun eta budak didinya teh bisa dipaok ku jurig. Bisa dipaok ku jurig cik jelaskan tak jurig dipaehan sia ku saya. Ya, Aing mah tiba teu. heula nepi ka ayeuna can aya jurig anu puak paok, aya oge jelema maok hak jurig. Naon contona? Contohna, Hah? ya, contohna geningan, model aya jurig di teteangan diabuskeun kana boto, diabuskeun kana keni, Nya. aya jurig ka negara nu korupsi diantep. Pikir ku siling. Teh eta jurig anu kudu dipaehan mah pang nomor hiji teh Teu nomor kadua. mungkin jurig maling jelema. Can ningali. Gitu, lamun jelema laku lampahna nu kawas jurig, tah osok maling. Loba. Loba. Jadi anu maling budak saya saha pot kira-kira cik jelaskeun Oh, atuh. ulah wakas udon kitu, ulah wakas udon di paling jurig, bisi eta teh ide bangsat.